Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mankobah ka-43 lauk wahangan dajlah ngadeureusan nyari uman kana dampal sampeanana. Ngandika Syekh Sahal bin Abdillah At-Tastari radhiyallahu anhu, dina muhasabah namun hiji poe urang nagara Baghdad kalengitan Syed Abdul Qadir teras ditariangan kapendak kercalik di luhureun cai di wahangan dajlah keur digimbung ku lauk menipa gulung-gulung pa boro-boro nyari uman panangan sareng sampeanana. Saur Syekh Sahal kaulah henteu bosan ningali pagulung-gulung lauk anu rupa-rupa tingkah namun rejeng beda-beda kaayaanana jeung warnana tepi ka manjing waktu duhur. Tidinya kaula ningali sajadah hejo disulang ku benang emas jeung perak ditulisan dua jajar kahiji ana inna aulia Allah la haufun alaihim walahum yahzanun, kadua assalamualaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Eta sajadah ngampar di awang-awang luhureun wahangan dajlah. Teras Syed Abdul Qadir calik dina eta sajadah hanteu lami buru-buru pirang-pirang pamegat karasep sareng matak isin matak ajrih ngiringkeun hiji pamegat anu panunjul tinu sanes kasepna sareng hebatna sadayana pada ngadeg payuneun sajadah kalawan adab. Tidinya teras Syed Abdul Qadir netepan berjamaah ngimaman ka sadayana, kitu deui sadayana wali-wali Baghdad ngiring netepan. Samangsa Syed Abdul Qadir maca takbir intiqal, malaikat anu ngagotong aras oge ngiring takbir. Syed Abdul Qadir maca tasbih saparantos netepan teras anjeunna ngadua supaos murid-murid anjeunna istri pamegat maotna di jero tobat diaminan ku malaikat. Tidinya aya timbalan tinu agung, hei Abdul Qadir, ayeuna doa maneh geus dijabah. Mankobah ka-44 nyarioskeun wali mardud didamel wali makbul. Kacarioskeun di zaman Syed Abdul Qadir aya hiji wali anu dikaluarkeun tina pangkat kawalianana sareng jalma-jalma anu agung anu alit pada terang yen eta teh wali anu ditolak ku Rabbul Alamin. Tidinya eta wali muntang nyuhunkeun syafaat ka 360 aulia supaos anjeunna didamel wali deui. Teras aulia sadayana nyuhunkeun syafaat ka Gusti Allah supaos eta wali mardu didamel makbul deui. Namun ngan teu aya hiji-hiji acan anu dijabah doana. Tidinya teras pada naringali kana lauhil mahfud barang ditingali tetela jenengan wali teh parantos ditulis dihijikeun sareng golongan anu cilaka. Tidinya teras eta wali diperong nawiskeun kahinaan salirana. Teras ngadehes ka Syed Abdul Qadir, barang jol sumping. Saur Syed Abdul Qadir, hei ki anu kadieu maneh sing deukeut, maneh ku Gusti Allah geus dimardud dikaluarkeun tina kawalian, tapi kaula bisa ngajadikeun maneh sing jadi makbul ditampi deui jadi waliullah kalawan idin ti Gusti Allah. Tidinya teras Syed Abdul Qadir nyuhunkeun supaos eta wali mardud didamel wali makbul deui. Tidinya aya timbalan tinu agung, hei Abdul Qadir, naha maneh henteu terang aya 360 aulia anu pada nyuhunkeun syafaat pikeun eta wali mardud, tapi hiji oge henteu aya nu diijabah sabab ngaranna eta jalma geus dituliskeun di lauhil mahfud jalma cilaka. Dauhan Syed Abdul Qadir, Gusti kapan Gusti mah kawasa naon pamanganana anu mardud didamel makbul, anu makbul didamel mardud. Naha atuh leta abdi ku Gusti sinang nyangupan ngajadikeun makbul, upami ku Gusti moal didamel makbul mah tidinya aya timbalan, hei Abdul Qadir, heug bae kumaha karep maneh, anu makbul ku maneh jadi makbul, anu mardud ku maneh ku aing oge dimardud, jeung aing masrahkeun ka maneh ngajenengkeun atawa ngaluarkeun tina kawalian. Mankobah ka-45 nyarioskeun nyalametkeun muridna tina sine dunia akhirat. Ngadawuh Syekh Mian Udmatullah, imamna ulama bangsa Arifin di negara kaula Burhaniur, kaula boga tatangga bangsa Hindu kabeungharanana rada teu wudu, ari ibadahna kana seuneu, tapi eta Hindu kacida mahabbahna ka Syed Abdul Qadir, geus henteu euleum-euleum ngaku jadi muridna Syed Abdul Qadir teh. Saban-saban taun eta Hindu sok ngadamel riungan, tuangan anu prayogi pisan, sok ngundang bangsa ulama, menak-menak, somawanten bangsa pakir mah tempatna sok dipucuk nganggo kekembangan sareng minyak anu sareungit. Pangna ngadamel kitu teh cenah mahabbah ka Syed Abdul Qadir. Barang eta Hindu maot teras dipulasara ku bangsana numutkeun sacara agama Hindu, teras diduruk barang diriksakeun salirana
Larut ka rambut-rambutna oge henteu teurak salembar-lembar acan. Tidinya teras moal pakoh kaum-kaumna kudu dipalitkeun, teras dibobontot dipalitkeun. Tidinya aya hiji wali ti eta nagara kasumpingan Said Abdul Qadir. Dawuhanana, sia anu bangsa Hindu eta setengah tina murid kaula. Ku kaula dengaranaan Sa'dullah, kusabab kitu gancang hanjatkeun ti wahangan, tuluy purasara sakumaha kewajiban Islam. Karena Gusti Allah maparin janji ka kaula, moal ngaduruk murid kaula ku seuneu dunia jeung seuneu akhirat. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini